Ya, tarik sampai jik. Lumayan jik udut. Pan urang can bisa pisan, Pak. Teu bisa mundur. Nah, maneh mah atuh teu bisa wae mau mobil teh sakitu geus lila aing mah. Kapan tuh bisa parkir, Pak Ripuh? Kemana gitu, Pak? Jeung urang atuh yuk, Sal. Tibang eta manan nganter sampai ke urang. Oh, apa tuh? Oh, yuk. Yuk. Oh, jik, atuh lumayan aja udut urang pan bisa kamu datang manten kayak karunya ada kuan. Heeh. Kunci mobilnya nempel, Pak. Nempel. Heeh. Sal, naon? Ente bisa starter ieu. Aya belum nama nanti bisa di kumaha. Dorong we lagi tuh jonglokeun. Hah? Jonglokeun ngeleh makina tekor. Aing mah aya wae atuh. Dah lumayan padahal aing pe ududan. Kumaha? Dorong. Dorong lah. Heeh. Oh, gitu. Oh, bukan Sal. Keburu sore ya? Sok, Pak. Oh. Itu mobil. Nah, mundur sorangan. Yo, dorong Sal. No. Ayo, Pak. Ditahan. Mobil si Bandoyok anjir. Goblok. Nah, pohon kumaha si Bandoyok teu dirempangan mobil. Mobil pindah ke batu. Wah, kok orang ditahan ya? Oh no. Anjir. Wah, direm tua. Lihat. Ngerem. Bukan, ayo bunuh pi. Lihat wah. Iya. Goblok si Bandoyok kuat, hati-hati nyimpen mobilnya. Iya, udah gajal tuh. Untuk aing teh didorong dijongklokeun ka ditarahan. Hah? Ari ti ditu arek mantuan mah ka ditarahan aing dijongklokeun rek buat sampel. Oh, bener tuh areling. Aing sugan teh mobil mundur sorangan. Sanes bae dijongklokeun. Bisa main obat kendeng teuing karunya. Oh, atuh. Ayo, lihat, bantuan eta ngejongklokeun. Ari sugan teh. Oh, mobil mundur sorangan. Kolakan euy. Aing lak nama hayang aing ngurus lambung. Ah. Geus. Sok sia mah Radi. Seger pane gitu mah. Wah. Cailan ku aing sate keur nyiram. Dik. Eueuhan kieu euy. Nah, ieu aya geuman teknis kieu. Gangguan teknis ieu mah euy. Nah, geningan payah deui wae. Udah mah aing teh bayar pamunggeus ieu teh. Goblok deh. Goblok teh. Ngagawekeun. Ieu teh. Ku aing teh perasaan teh karena geus dibuka tuh. Nambet aya nutup. Moal aya malukan mah gitu. Sia, opo patuh. Mandi. Tinggal. Omi payu dijual tah, buat tai. Kabur. Anjing, geus pae di wae. Anjing, ieu mah da euy. Jika nama aya nu ngagawean ieu mah aya jurig mah damal mungkin bisa mukakeun keran. Nah jurig naik mandi. Ieu mah jalma jika nanti ya. Wah aing mah ontrok sia ku aing. Goblok, ya aing. Kunaon nya? Mana cahaya tuh? Lu aing. Mana icet teuing eueuh. Sia anjir, tah cai euy ya. Sia nya hehehe. Nah, aya naon? Da aing teh cai remong yo. Sia anu nyong ka aing teh. Nang aing teh cai ka dieu aya naon? Jurigna anu ngagawean aing keur nyebor. Paingan oge dipepetan sia nya. Itu mang aing si beungeut teh naman aya nyalakeun ka aing. Tapi teu naon tuh, aing jadi si beungeut. Loh, kenana panas pe lah teu berecayan kieu lo. Ada? Oi. Kenaon euy? Ah, biasa ngadar aceh ya, tadi pameli. Ih, jika ngena kitu euy. Benar tuh. Nuh, tayna ge. Wat ku amin. Naon mang? Hayang mah deh. Henteu mang aya hayang mah. Ngan mau. Da. Oh, eta sami urang hoyong gitu. Nyaur tadi atuh. Wan era mang. Ah, cuma kayak rasa. Sama tangga mah saling mengasihi, empuk raya milik kok hayang mah. Ya, Ngena hayang euy.
Mana mata ramai ka urang, paling mere saeutik. Orang menang ini, kok aja tuh mah. Maneh dang. Bagi kieu teh urang euy. Kop tenan naon kop. Ampun aja dang ya, aing sok mere saeutik. Aing bener gede. Orang kamari lomba emang ada. Oh, nya benernya aing ka tetangga teh ulah politik itu. Terus ada masih juga kalau ada. Ka mana dia tuh? Orang itu lah. Terus lah. Oh, atuh, nuhun pisan. Oh. Ah, si Adang aya ku bager nanya aing ngapelit ka maneh. Maneh nama ka aing. Bager. Lumayan. Milik madati mana we, menang tetangga nu bager bener-bener ka urang. Kampuran Dang. Aing sok pelit ka maneh. Keur pamiyong teh anjir, ya mah. Ada yang ngadahar atuh. Jadi ieu mah cangkangna we. Asyik sadang. Ton anu dirasa. Anjing, cangkang nahu. Kamarana. Anjing bae anjing. Ka aing deui cenah kata tangga teh kudu bager. Aing manehna ka aing. Papatut. Ayo. Emang na aing tempat pembuangan sampah.